maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan-perasaan teh masyaallah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horengan nikmat maka jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mangalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal tidinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin ulah poho per detik kuari mah diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha ganti kuari khafi khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayati mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurang hu selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah keur leumpang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uningat sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah 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 lain masalah Allah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jaya nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah orang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka eueuh ka ame huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang nu sia nu aing cak Allah teh geus teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayo sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cak cenah teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup nah diurut ku diurutna kabaten geus ye cak Allah mah nu aing geus lempes bae lempes geus ya jang baweun paeh deuk kumaha deui lain nu urang teu daya teu upaya nah urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir batin nu Gusti tah eta lain ngomong kos kitu teh dengan perasaan ngakeut mangga geus ka Allah bae kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah
geus di luar syariat. Cek syariat mah kapan dahar seubeuh teh meunang tapi cek tariqah mah deuk seubeuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seubeuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat. Ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum, ketika diinum naon faedahna, apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah, apa sakadar susukaan. Namun mana susukaan berarti kembali deui ka syariat. Aturan dina tariqah mah lain kitu, kabeh jang usul ilallah. Syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah, tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah, segala rupa diperhitungkeun. Ketika manehna dipandu ku tariqah teh geus mantep, kuari nyulusup deui ka hakikat. Masyaallah karim, geus pinuh ku rahasia disebut hikmah. Geus berhikmah. Lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong meunangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba, atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon? Batur mah ayana di syariat, panduan syariat. Nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat. Atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus kolat lagi kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae. Mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah. Tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat. Sere dia mah kos kieu. Nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa bae. Bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju syariat. Abeh kadeurina sinergis, abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah nyaritakeun hakikat jana mah. Syariat we, syariat. Ngeunaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain sanyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pan cenah di saret mah kurang bagus. Mama mah geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan kos kitu. Mamanukan tah mah saya nu kos karar itu ulah didengekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat maka duit pamarentah cadung nya namanya. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah cadung nya namanya. Kadenge ku jadi sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah aya ka ieu na aya ka duit mah pan teu beuki ka apelna. Goblok sia mah. Ka duit mah emang teu beuki aya ka apelna. Aya ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parem meureun aju dicor cenah. Sebab daun Sesir Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucun jadi nana. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa amis rasa bilatu rasa anyir malah mementa deui ka ditu. Ya Allah ya jauh urang jauh Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat badi dina lah makomnyana. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana. Urang mah kakarak datang ka syariat, syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom.
lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia, datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah, datang ke mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae heula ukur didinya lah makom urang nu sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa henteu, ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan, ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka, tinggal ku urang diperhatikeun digunakeun. Aing begitu hudang geus lain ka Allah, begitu hudang langsung tek. Iya jadi di tempat HSK deh. Betul iya entar ya oke ya karena kurang HS barang di dulu waduh geus opat panggilan segala keur HSK geus dipanggil goblok teu begon teu tolol teu waduh sagede oh iya encan mandi iya betul ayo ya sip oke deal kan kakarak turun di tempat sare dekat cai guys ya wah iya bagus oke tunggu ya saya mandi dulu encan mandi nggak lu kali panggilan dasar juri gak baik ulah kasih inggung sih ya biasa baik sih ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan jangan mah jangan bos kata geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti. Kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakkeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nanya horeng udah wacan ke naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar jadi geus kudu gembrak deui parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cak pamajikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial dasar mawas diri burungnya na ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan adalah sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu batak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah
hees tabai ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge leuwih bagus itu tamaca Kangjeng Nabi naumul alim khairun je teu kumaha ajan nyarita da Kangjeng Nabi teh Allah sebab lawan memeh hees guys Allah ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jamnya na hees sabaraha napas eta jadi rakaat ye batak nya mah makin kebal heesna babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona la yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah wa yusabbihun nahnya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mantak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah awalna mah Kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah Kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga haju umat lagi ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga ai umirtu bisujud di Adam ai mah tita sujud ka Kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambatkeun dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayap cak aing sia de teh bener kiai teh nyaho eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah ka mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji boro-boro ki haji kiai ge ku aing beak wae gas pokona atuh tungtung nama di belai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa ya Allah ya Rabbi nah
numantak kurang singa dewe singa geser jero hati orang konsep lah yang jadi malaikat iya nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kesombongan di diri orang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lega ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deres tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya kuari ge jelema siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya apa aduh tadi sebutkan ge ngaranna la yastakbiru nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkan sebab kabeh kalau moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laop ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat idih eta budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ayo kabeh genang Allah saha nu nyieun kungkang wal aya ayo aya kicak-kicak ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyieun kicak-kicak segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi ayo da kumaha coba urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu gara yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP-DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa barang menta horenganan di hawa sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyaranung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha Pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran hayang
teu hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acan kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayag ka alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba-Na yana Kangjeng Nabi. Bahasa abdi berarti jelema, ai jelema mah berarti jasad jeung rohna. Diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak. Burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi set ka masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep. Di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep. Mukalamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu keneh Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ka alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa nya nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon gara-gara nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok kadi jadi ahok aing mah teh nyaho acan loh cuda ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudu eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh ayeuna kita pareurem kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar ditita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna sia berangkat ka ditu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pengen bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu mau toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Sibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibra ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal malulu oh nu tapa kuari mah kiai
asal ceramah dibere leutik baju nyumpahan tolol teh kiai ulah sok ngeuleuh ka dia atuh sia biasa bae sih tungkul kumaha atuh sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit tu kos garan itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja oh hese atuh neanganana atuh beureunan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapanggih kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan matak sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana ya kebenaran cewek deh iya waliatullah ya tangkep habek begitu ditangkap susuna gede mantep ya wali ya siapa juri bayi wali ya Allah main tangkep baik wali jadi mau wali wah itu beres arah rondo kabehnya nu mantak di dia fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun geus urang mah ngadenge lagi sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikan rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa annal ubadah lan satuhune pirang-pirang hamba iku idza asaw tatkala nyulayaan yaubadisun awatu maka ngalihakeun kuluba mulukihim ing pirang-pirang ati pirang-pirang rajana ubad alaihim ing atas ubad bisukhti wan naqamati kalawan pedu lan siksa pasamuhum maka nginakeun ya muluk nginaakeun mulukum ing ubat sual azab ing alan siksa pala tusgilu maka aja ungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh biduai kalawan ngadua alal muluki ngatasé pirang raja walakin asgilu tetapi nungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum mulukakum walakin isgulu la tetapi nungkulakeun sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awak sira kabeh bizikri wa tadarrung kalawan zikir lan DP ilayya maring ingsun akfikum maka nyegah ingsun kum ing sira kabeh mulukakum ing pirang-pirang raja sira kabeh inta wis tutugya kau ma'lamu dzalik maka urus sira kabeh zalika ing mangkono mazkur minadzikri wa tadarru wa'malu lan pada ngamal sira kabeh bihi kalawan zalik walhamdulillahirabbil alamin tawi jenis puji kuteng tu ka Allah kang mangeran lan kabeh wasbunallah tawi kang nyukupi suniku Allah wa ni'mal wakil lan iku sabecik-becik apa kang den wakil teh Allah ieu hadis nyaritakeun tentang taat
taat eta nurut ka Allah jadi sabab datangna rahmat jeung afiat. Di mana hamba-hamba taat ka Gusti Allah, taat tersebut teh ngajadikeun sabab kana datangna deudeuh Allah, nyaah Allah, datangna rahmat jeung afiat. Sabalikna ketika hamba-hamba henteu narurut ka Allah, ieu wa innal ubada jeung sanyanyana hamba-hamba Allah idza asauli cak Allah di mana mararasiat ka kaula hawaltu qulubam mulukihim alaihi ku kaula bakal diliger bakal dipengkolkeun ditujukeun hate-hate raja timimiti camat bupati gubernur menteri datang ke presiden bakal nak bisuhti wan nakomat penuh kebenduan jeung penuh siksa. Masya Allah. Jadi hayang nyaho kejujuran jeung keadilan pemimpin tergantung pada masyarakatna. Ketika masyarakatna ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, taat ka Gusti Allah, raja-raja nage bakal manut nuturkeun kehendak jeung kahayang masyarakat. Ketika masyarakatna ieu maksiat ka Gusti Allah, pemimpin-pemimpin hatena teh dibere keheul, dibere bendu, dibere hayang nyangkrem ka masyarakatna. Masya Allah karim. Nu mantak pasamuhum su'al azab, maka ngadatangkeunlah para raja-raja terhadap masyarakatnya su'al azab karena siksaan anu keji, siksaan anu goreng. Ya Allah ya Rabb. Jadi ulah disalahkeun ku ari urang kaayaan seperti kieu teh. Ieu didedetkeun lantaran urangna kurang taat ka Gusti Allah. Ketika urang taat ka Gusti Allah, pemimpin bakal narurut. Ketika urang maksiat ka Gusti Allah, pemimpin bakal nakal. Terjadina perpajakan lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina amnesti lantaran masyarakat teu nurut ka Gusti Allah. Terjadina kitu tentang perpajakan kendaraan, nomor kendaraan seperti nu tadi dicaritakeun teh eta akibat dari masyarakat teh keneh. Jadi berjamaah kabeh. Kagorengan pemimpin anu ditibakeun ke masyarakat karena ulah masyarakat teh keneh. Henteu nurut. Coba di mana nurutna atuh masyarakat riba kabeh. Masyarakat ngeridit kabeh. Make duit bank kabeh kan teu nurut ka Gusti Allah. Nah, kita ulang ngabohong perdagangan ngabohong kabeh. Maka nagarana pemimpin-pemimpinna nibakeun kagorengan terhadap masyarakatna karena ulah masyarakatna keneh. Urang terjadi seperti kiki di Indonesia masih alhamdulillah keneh. Lamun urang nyaritakeun di Amerika, beuh. Eta teh geus rajana deui di atas rajana deui. Maksudna raja kitu kazaliman teh rajana deui. Urang lamun nyaritakeun di negara-negara kafir mah, eueuh ketentraman. Mana ya ketentraman teh aya? Di Indonesia mah sakieu masih kena alhamdulillahirabbil. Sebab loba keneh polisi nu tahajud. Loba keneh 100 anu bangkawarah saurang aya keneh nu tahajud. Ya teu deureus teh saurang ge atuh masyaallah. Urang sok manggihan urang. Eta mah ai bangsa polisi haju Jumat keliling. Ha, eta mah lalagaan eta mah. Pencitraan eta mah. Ulah neuleuh nu kos kituna tengah malam nyana hudang ninggalkeun baju kepolisianana. Apakah nyana Kapolres? Apakah nyana Kapolda? Tapi tanyana mawa dirina doang ka Gusti Allah. Ya Allah, di tengah peuting kieu abdi lain polisi tapi hamba Gusti.
berang abdi teh polisi teh balok di dieu tanya rangkul. Tapi penting mah abdi hamba Gusti. Abdi teh sakadar tugas Gusti. Karena abdi teh untuk pengamanan negara dalam negeri. Kebenaran dikersakeun abdi jadi polisi. Tapi penting mah abdi hamba Gusti hampura. Tah aya keneh polisi nu kos kitu. Di mana? Tuh siapa sok kajuni ahina. Tapi lamun eueuh nu kos kitu cilaka, aya pasti. Aya kajian kukumaha ge. Kukula teu kudu disebutkeun ngaranna kula wau jeung polisi teh meureun puluhan. Puluhan aya polisi nu bagus. Sebab naon tatanya kan ka kula. Tatanya, sanggeus tatanya dipake. Emang kiai pernah datang bareng yang polisi? Henteu ngan tanda-tanda dipake aya. Daripada sia nanyakeun haju teh dipake. Bakman ka dieu nya. Jelema sareuri ka dieu heran ai. Ih hayang ka dieu tah. TNI aya nu nanya, lain TNI kelas handap. Kelas luhur, punclot. Hanyalah. Terus datang lagi penting, kemudian cara-cara ibadah yang bagus bagaimana, bere kukula teng haju kaciri dipake na lain deui. Nu dipake jeung itu kan kanyahoan. Polisi aya nu nanya, pedagang ge loba nu nanya, anu dipake aya anu henteu aya. Siapa seri bae heran. Kahartieun meureun nya. Nah, iyalah balikan deui. Ieu adalah ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuwa. Hate-hate para pemimpin yakni raja-raja nyana bagus mun masyarakatna bagus. Nyana jahat lamun masyarakatna jahat. Kejahatan anu ditibakeun ku presiden, raja terhadap masyarakatna emang masyarakatna anu bangkawar. Kos gitulah Kangjeng Nabi nyarita. Nu mantap untuk menyelamatkan anak kieu. Fala tusgilu anfusakum biddu'a alal muluk. Ulah katungkul diri maneh ngadoakeun ka raja-raja moal beres. Urang ngadoakeun menteri-menteri, ngadoakeun gubernur, ngadoakeun raja, ngadoakeun presiden supaya hatina leuleus. Lanafa. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sakali deui tidak ada. Ulah. Kanjeng Nabi diceritakeun ulah didoakeun moal beres. Boro-boro urang ngadoakeun nyana. Sangkilang demo ge nya teu ngadengekeun. Itu komo ku doa doang. Ya Allah ya Rabbi, pemimpin abdi di negara abdi, mudah-mudahan nyana dibere luluh hatina. Omong koson. Tidak ada. Ulah deui. Ulah ka Kangjeng Nabi mah ye. Walakin syukuru anfusakum. Tetapi maraneh bae ku ari mah singkat tungkul biziki wa tadarru ilahi. Manehna bae. Sebab naon? Kapan bagusnya pemimpin tergantung bagusnya masyarakat. Jahatnya pemimpin tergantung jahatnya terletak pada jahatnya masyarakat. Atulah didoakan ketika pemimpinnya jahat, urangna baik ku ari mah berlaku nu hebat. Zikir tadarruk ka Gusti Allah dengan sendirilah ketika urang geus taat nyana ge kabawa bagus. Sangat prinsipil. Sangat prinsipil. Sangat. Enggak saya mah moal ngaladenan nu teu paham. Lumatak cak Kangjeng Nabi akfikum mulukakum. Bakal nyegah kaula ka aranjeun kabeh cak Kangjeng cak Gusti Allah ieu hadis qudsi. Mulukakum ka raja-rajaan. Jadi ketika raja merasa tidak adil, urangna berlaku jujur ka Gusti Allah, nyana bakal luluh. Bakal luluh. Kuari mah kieu bae lah. Polisi galak soteh kanu salah. Ketika aya jelema jahat polisi geus siap pepes tong lagi. Dia
tapi polisi datang ke imah kiai. Masya Allah. Bagaimana lagi? Atuh lain sembarangan kiai. Atuh sieta mah henteu. Ya, itu polisi kejauhan. Penjahat sarua. Dengan beda jalan doang. Atuh kos gitu. Masya Allah. Lamun terletak pada masyarakat jahat yang jujurna pemimpin, atuh kuari mah urang bae nu bagus. Perbaiki geura diri urang sesuai jeung perintah Allah nu disampaikan ku Kangjeng Nabi. Engke ge bakal nerok. Masya Allah kan. Nah, urangna kuari perbaiki hiji, kuari urang ulah ngabohong. Nomor kedua, urang taat ka Gusti Allah, perdagangan ulah make riba-ribaan. Katilu, urang taat ka Gusti Allah dengan cara memperlihatkan taat urang di harapan para pemimpin urang. Timbul dedikasi nur rapih. Nyana ge keisina. Kok masa sih orang jahat orang bagus aing naon kitu memperlakukan jahat. Isinnya lagi atuh. Ja pemerintah ge boga nurani. Kuari kadeuleun teh boga nurani lantaran masyarakatna teh boga nurani. Lamun masyarakatna boga nurani atunya lagi sarua pemimpin. Sakumaha bapa urang ka anak disidrek jagar lantaran anakna nakal. Disidrek ge goblok sia. Ulah sok nurutan kolot teh salat ge kajeun, siap salat. Siap. Cak anak bener tah henteu tah sih. Talian anak lantaran nakal. Bila perlu anak bawa ku kolot untuk mendidik, bawa ke polsek. Tak, nih anak saya. Emang kenapa? Udah nakal, Pak. Masukin penjara. Saya bapaknya. Ih, sak polisi kok kiamat. Bila perlu dengan bapak-bapaknya masuk situ. Maksudnya jangan polisi. Sak polisi jadi kiat tuh ya. Benar ada bapak marah antara anak-anak nakal. Tapi lama anak-anak bager. Cek. Aduh. Anak abah. Eueuh deui anu kadedeuleu ku abah iwal teh Aceng. Aceng teh buah jantung abah. Masya Allah. Eueuh besa poe Aceng. Abah asana rindu ka Aceng. Masya Allah. Ku bagerna Aceng. Kalot ge. Tuh. Sawah 5 bau yang Aceh. Tuh. Toko di ditu tuh. Itu kabeh tuh. Nusaha itu yang Aceh. Saksi anak teh ya abah jadi kieu abah. Tah kan? Nah, kolot ke anak galak, anakna nakal. Kolot ke anak bager, anakna bager. Pemerintah presiden nakal ka rakyatna nakal. Presiden bager ka rakyatna bager. Atuh kuari mah lamun kos kitu carana urang bae kuari mah ka Gusti Allah bizikri wat tadarru. Ke dengan sendirina pemimpin urang bakal bager. Nah, kuari di Indonesia ya. Di Indonesia kamari ieu presiden teu wauh jeung kiai. Teu wauh jeung kiai. Sama sekali presiden Jokowi teh teu wauh. Demo atas nama kiai. Nyana kan aya penasehatna. Oh, berarti kiai ye lain lalagaan ieu kos kieu. Nah, keinginannya apa tuh presiden? Keinginannya, tuntutannya itu yang macam-macam si Ahok. Oh, begitu. Tanganilah dengan cara politik seperti eta. Cat 180 derajat. Woi presiden, masya Allah, ka kiai deket jasa. Bahkan nu lain kiai ge dianggap kiai. Kebablasan ya. Kebablasan. Atuh mah asa sagede tipu doli dianggap kiai ku presiden. Jatah mah bajingan kiai sebenarnya. Aduh. Kebablasan presiden. Aduh. Terus nyana datang ke kiai lantaran kiai membuat kebaikan di mata presiden. Presiden membalas kebaikan. Sarua tah ieu contoh bae.
atuh kan nyana nyin bagus berarti kan kunjungan ka naon gitu ngaranna ka kiai walaupun kunjunganan teu ikhlas henteu lah henteu alah boga kahayang ka jeung kumaha ge kan masalah heula daripada teu wau ieu eta kan tah kamari zat lantaran kiai boga kahayang dibalas dengan kahayangnya na eta ieu keneropkeun hadis ketika masyarakat takwa ka Gusti Allah zikir tadarru masyaallah presiden ge bakal tadina presiden teu nyahueun ka marhaba kuari nyana di istana geus kieu we marhaba keur ngapalkeun marhaba Jokowi lantaran wau jeung kiai-kiai jangan bisa marhaba ya tadi nanyana kebangsaan bae Indonesia Raya kali gitu kuari mah ge marhaba marhaba ya nurul ain kusebab lah tuh kadang kiai kudu bisa marhaba tuh kumaha lamun presiden kebeneran keur muludan datang nyana keur muludan kiai marhaba masa batur marhaba nyana nyamun geus kan si penting nyamun nah ieu kan bagus boga kahayang kiai ke presiden catat kuari presiden boga kahayang dibales urang jahat presiden jahat urang bager presiden bakal bager tah nu mantak ieu prinsip sangat prinsipil teu kaharti gue dah akhiku buluk aku terlalu gede meureunana urang mun nyaritakeun presiden jauh urang mah urang lembur geus bae urang jeung lurah urang teh presiden urang ketika urang bager masyarakatna lurahna ge bakal bager nu mantak deuleu ge lamun masyarakatna buah kawarah lurahna ge bakal kawarah lamun masyarakatna balager atuh lurahna ge bager nu mantak deuleu ge muharam beuh jahe-jahe dibabagi ku lurah masyaallah eta kan kabageran urang mah urang luhur teuing ke presiden mah ieu bae lurah sok urang bager lurah bakal bager isineun nyana kan isineun minimal nyana lamun nyeun kejahatan teu kadeuleu ku mata urang urusan jahat mah tuh urusan nyana jeung Allah misalnya nyana mabok asal ulah di hareupeun urang tapi kan aya lurah nu mabok di hareupeun masyarakat henteu ieu mah di hareupeun masyarakat mah make kopeh lencos sorban bari matana mah beureum sarua lurah sia tah mah lurah ieu teh bager aduh nah iyalah prinsip sangat luar biasa kabageran presiden terletak pada bagerna masyarakat kejahatan presiden terletak pada jahatna masyarakat ku ayana sakitu ketika presiden jahat ulah didoakeun ku urang ulah urangna bae nyeun kahadean ja bakal robah ieu nu teu nyahoeun mah Ki Golkar ngadoa geus kieu jalain ngadoa ieu teh mah hayang naon kana aing hayang ngileuk ka dia heran ya Allah ya Rabb ya ngaji menghadapi bulan haji kieu intaha fa'lamu dzalik kanyahokeun ku anjeun tadarruj jeung zikir lah sing loba urang sebagai masyarakat wa malubi amalkeun abeh presiden urang abeh gubernur urang abeh bupati urang pemimpin urang terbawa bagusna ku bagusna urang kabehan mudah-mudahan urang kabehan bisa taat ka Gusti Allah sehingga pemerintah urang bisa taat ka Allah negara-negara urang teh bisa maju jeung makmur jujur jeung adil terletak pada keadilan jeung kejujuran urang walhamdulillahirabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam.